dorang dorari di kamaran nori karonten teh itu manusia teh janji jam 7 cikain teh ek darah datang aduh terus ngare penting briefing jam 7 ngumpul tah Mbah. batak udah kalau datang hiji Mbah, euy. ibu udah kemarin teh Teu apa? kita terus penting ngomong nama jam 7 hari si eta kemana si kentung yang si bento Teu apa, Bah? Kemana? si walik Perasaan tadi itu keur ningalina si ada keur ngangkutan sampah. angkutan sampah eta nu kos penting jam 7 bah siap kumpul di dia Teu aneh sih eta mah. gitu wah itu mah dipecat gitu kali-kali bener teh Bener lah. aing buka kuasa sama dia Capek cepat. enak dia mana namanya si walik itu Nempok. tiang kena gitu Sayang lah. tiang mana cik banyak kan cek sabah gitu mas nungguan di jam 7 ya gitu ya Oke, siap lah. Orang tiang lah. tiang cik nah sudah arek gawe moal gitu Mang iya mangacong-ngacong. Tinggal si Walik tak? Si Walik mah di dinya teh. Di mana? Kita kan mauan sampah di dinya. Si Walik mah. Oh, di dinya. Oh. Tang, aduh ente. Nah, Kieu nih sih. Ini parah nih. Ini dia ada euy. aduh iya atuh. Iya, sanana mending biru nih ada. Gaya Cang, geus alus yang ngejang konten. Tenang. Konten konten. Geus alus yang kieu. Tenang. Emangnya udah ngereknya Mas Walik. Ya, Ayo konten lah nya Mangnya. Ayo. Yuk Mang. Eta si Batak. Calana cut bae. Beteungna kaharep. Tos siga Budi naon teh? Budi anduk. Anjing. Polos goblok. Si Batak. Balang Gajah deui. goblok teh nyaho aing geus rapi kieu ha. Kalau aing kajian konten dia geus rapi-rapi kieu goblok sih mah tolol tuh bro ke dewek. Oh, balangon sia tabok aing sia. Mantung sia. Aing masih sia geus diladek ku Mang Yudi. Si gendut ditabrak aing bagu teh. Terus si Walik malah nyapukan deui wah goblok itu tadi. goblok ke batak hideung polos naon Sia maka nyapukan deui wae. Anggeus mah kesal ku Mang Yudi diledek si papau gendut teh aing ditobruk. aing tuh ada teh teh Bersia atuh mah nyapu atuh gila jam 7 sih mah. Oh sugan. bola Si Kiwa jeung si Beben di mana? aing teh nyaho aing ah batak hideung kantong bloon goblok teh ajong teh salah naon ge aing Kebenaran eta ya nih. Kum. Si Kiwa. Aya sare tuh dan Ini si Beben. Si Kehead si naik konten teh jam 7 tapi can harudangnya aduh. Si Kehead manolor kene ngaronten tapi manolor kene jam 7 geus jam setengah 12 ku aing dudutan sia. Tung. Ngonten ayo. Ayo ngonten ayo. Ben. Ngonten ayo Ben. Ngonten ayo. Ngonten ayo. Ayo goblok. Korek sare pisan. Si Beben tengah waro Beben. Ayo Beben ngonten ayo Beben. Ayo. Hese sama. Molor deui. Goblok sih teh. Udang. banget hideung Sumpah naik konten jam 7. Tolong maka ek molor apa doa. Arek-arek mah kudu ieu teh konten teh si Walik malah nyapu, si eta masih Kiwil jeung si Beben. Malolor. Geus dek molor bodoh ayo malolor deui.
Wah, ngek molor ah.